kaget konira alis sapisan ningali ingkang sampun prapta kaget konira kan ningali ingkang sampun prapta wis kena pinasti sayang wis kena bikin pinasti kersayang sadayana anu sami langit-lingit di karaton bale mercukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan hartosna teh parantos luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib kadewaan tala bagea anak gua haturan nuhun bapak wah meureun kasep heukeunai atuh oge punten ieu kapengkeran ieu nya ka kandang mangga adinda mangga jeung saha aya batur ala aya naon kala saperkawis ala dongkap ka dieu nya naon kasep sono bapak nuhun sarua bapak ge sono kadua nati eta bapak aya hal-hal anu bade didugikeun ieu teh bapak aya hal anu rek ditepikeun leres tapi gini kalaresan kasondong di karaton bale mercukonda ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar bapak teh nyeta ieu teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa geuning bapak sok bingung kapan bapak mah raja Triloka Trihartina tilu loka alam tilu alam dipimpin ku bapak nah teu aya raja-raja nu saletor dumeh ayeuna mah aya otonomi lain kala ngeunaan marca pada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun leres datang halodo loba leuweung anu kahuruan leres can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kendaraan darat laut jeung udara leres can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can anggeus perang lain marebutkeun naon teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh Datu pira teh marebutkeun eusi pujit ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama kandenan syahadeui atuh jadi ama terek nyawalakeun
ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan keluar napikeun ngungkulan alam marca pada supaya balik deui ka asal. Tah kitu kasih sugad ieu mah manawi sareng manawi hidup tiasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kasep jalan keluarna itu ite Kang Rai. Gitunya Bapak ya. Ieu teh nyamung naon nyamung sareng maksud Allah ka dieu nyamung sareng pangabutuh Allah nyamung leres kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti Bapak pangna kaayaan dunya kieu bener ieu mah kalepatan di Bapak salaresna mah kasalahan Bapak kumaha kalah atau nyalahkeun ka itu cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanu duh kanu jauh jawang kanu angga jadi salah Bapak teh kumaha salahna Bapak ya urang tek heula ti kawin urang papai ti riwayat ya jadi pangna ceuk Allah ieu pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jeleumana disebut padat penduduk teh kieu seueur teuing pangeusina seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara aya lapangan kerja sempit coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunia dalam berita ngan tiluan teu para sehat paling loba genepan ieu teh seueur teuing jeleumana Bapak akibat tina seueur teuing jeleumana pan teu kagero teu kaolah lapangan kerja pan sempit penganggur loba ku ayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunuk sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan ari anu nganggur lain ngan ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh lalieur salaletres can dipangbuyan dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna